Aduh, pusing. Gak anak parawan ku ngedul-ngedul teh, Gusti. Ih, aing mah ampun. Ida! Ida! Coba aing ciwit, asa ngimpi. Pan sia nyabok. Ci boga hate. Boga lah, emang nyana tuh boga HP, nggak kena yang pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, pusing. Gak anak parawan ku ngedul-ngedul teh, Gusti. Ih, aing mah ampun. Ampun, aya sekali daek. Bebenah, ngumbahan ke kencing bolong coba. Nyemrit indung bae, aya sekali nahur cai kasaatan. Pusing ieu anak aing mah boga anak bujang ngarantau jauh-jauh teuing. Oh balik. Kemana ieu jah? Ih, meni isin jasa boga emak teh aku cerewet-cerewet teuing. Geus mah cerewet, preman deui. Kamari bae batur mangaroyos. Iya mah malah manggulan pare. Mending sakarung mah. Sekali 2 karung. Meni era jasa ih kata tangga boga emak kos kitu. Kemana si Ida? Ampun yang mah Ida. 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 Ih, gerak kena ampun. Ida. Ida. Ih, eta suara Ida. ih, mama tuh kan karek dia omong. Di mana Ida? Non si mak nyaho di dieu. Ih, keur ngaraut ieu ya sapu. Ida. Ih, eta emak. Naon si mak? Gegeroan bae. Cai. Oh, poho pangangkatkeun ku mak. Lepas sih kalau lunjak aing. Atuh mah sekali-kali mah. Dah sukeun deui ku aing ngajar beteng. Yeuh, supkeun deui yeuh, Pan harang supkeun. jada nya sia ngalawat ka aing. Lagian boga mah cerewet. Pan sia nembalan bae ka kolotnya. Biasaan. Ida. Ida. Hah, itu ada sia lain. Mana? Mana, mak? Mana? Ih, jelek tuh. Ih, Nya itu si Aldi, mak. tapi aing teh percaya ah. Ih, beneran serius si Aldi. Percaya, coba aing ciwit asa ngimpi. Pan sia nyabok. Kan ida hewa ka mak, sekalian bae nyabok. Ya bina sih mah, jadi anak teh. Cerewet-cerewet tuh bae. Ih. Ih, cucu amatnya. Eta berondong, ih. Kayak ganteng. Isanya. Apa yang tanyakan si Putri ya saya tanya. Ih, gak berjasa. Ayo mak kunaon? Tuh udah nyamperkan bujang aing. Bisa kan lempang naik itu kunaon? Biar kayak drama. Mah mah lebay kolot ge. Isya anak teh. Ale, anak mah. Ih. Ma, Anak aing. Pasti. Anak mah balik. Ih. Aduh Gusti inahan. Percuma sih balik ge ka dieu mau nanaon ih. Enggak sih ka ditu balik deui teh mah nanaon mah percuma sih ka balik ke ka imah. ayo ma aku naon teh? Emang Aldi kan nyaho main kos kitu. Geus cerewet, kos preman deui. Teh, lembur rehe amat teh. Kos HP, hati saha? Yo, HP aing yo. Mana coba nyulah hatena? Ku sial-sial teuing. Ci boga hate. Boga lah, emang nyana tuh boga HP, nggak kena yang pas lagi sayang-sayangnya. Geus ulang ambil cimai. Mangai ke mana nya? Mana Bang Ai mah? Padang bener. Iya, ngelapat. Ai Bang Ai cager. Masih aku naon? Ih. Nyata. Henteu. Iya, pokoknya mah aja pun nggak bisa kebayang atuh ku urang. Kunaon? Nanti nyaho. Henteu, jajan beri nyaho. Ih, boloon. Ih, tadi aing lewat gila lagi gantengnya. Ya ampun.
Ganteng sia nyoto ngaranna sia. Ente. Bisa hanya. Tapi tadi lempang arah kayak mata Ida. Ganteng nyaho. Ganteng dong iya. Serius ih. Emang ku nanti namun ganteng. Emang aing bogo. Nah, emang kunaon biasa bae sih. Teh, emang tuh buka kaisin buka mau ke situ. Mau kos kumadi. Nges cerewet kos preman deh. Atau emang kos gitu mah orang mah. Tapi orang tanggal kamu tuh nagenya di. Terus orang ngelakan hati. Ngalakan ngintip. Emaknya na gandeng sih. Teh, karsal di mah bae. Ulin yuk. Ulin ke mananya? Kemana deh ayo lah. Oh, ayo. Orang ke mana ki? Si ada teh si Ida udah ganti lalaki baik disebut si Hideng jalain ka jele putih ini rada ganteng sih gantengan aing lah apa yang tuturkan lah oh jadi kieu sih ada kamari jeung si Hideng ayeuna jeung lalaki nu sejen Kayak put. Ih, orang pisahkeun tuh. Mang Panju tuh jeung si lah geus teu percaya ieu mah hese dipercayana emang nage pokoknya mah kiwari mah geus ulah deket-deket deui lah pokoknya embung geus jadi masalah ya hate ya lain parkiran enggak saya mah teu kudu dijelas-jelaskeun geus pokoknya mah lah kiwari mah Iya, Mang Panju kan naon deui Jelaskeun. naon deui teu kudu dijelaskeun Dia nak jelaskeun. kamu teh teh kunaon kan? Galecet atuh, hah? Kenapa Kayak tebang ai, cina tadi misalkan teh ide jeung Mang Panju. Kamu kalau ngaudangkeun saya eta. Geus pisahkeun geus sia tuh. Ih, naon kok. apa sih sia naonan sia eta emang saruana sia tuh jeung si Ida kudu arabek hayang aing Eta mah Panju kunaon? Ayo deh, balik lah. Naon gua di dieu ge. Aldi. Teh, tadi lalaki nu marah-marah ka teteh sah. Eta Mang Panjul di Kaboga teteh lain. lain kabogo teteh. Pasti eta salah paham. Soalnya Aldi pajak kabogo teteh. Urang nang Mang Panjul yuk, urang jelaskeun ke Mang Panjul. Hayo. Jada emang teh si Ida ngan nyeri hati aing doang. Kamari jeung si Hideng. Ayeuna jeung eta saha boga eta lalaki. Bisa ngan nyeri doang ka aing. Teh, itu lain nu tadi. Ih, itu Mang Panjul. Ayo urang jelaskeun ke Mang Panjul. Naon deui ka dieu? Ih, ida Nang panas aing deui. Ih lain, dengekeun ida heula ngomong ge, nek dijelaskeun. Untuk ngajelaskeun naon deui. Coba geus dieu dieu teh dieu teh. Ayo di dieu. Boleh kan ida ngomong? Untuk ngajelaskeun naon deui. Atuh dengekeun heula ge, ida teh tadi nak ngajelaskeun ge. Coba gerak jelaskeun. Eta si Aldi, Adi Ida, karak balik di Jakarta. Emang bener si Adi si Ida? Oh, Bang. Oh, atuh teliti tadi jelaskeun. Kan tadi nak ngajelaskeun, Mang Panjul bae nyerocos bae, kosiga bet petasan teh amo robot bae. Ih, Boga anak parawan hiji si Ida kalah ngayap coba. Anak lalaki karak balik dari ngejedog di mah. Emang kabeh ngeselkeun ampun. Anu nyenangkeun. Tah, si Ida ya kena naon sih dia? keur ulin mah dia. Ida. Mending balik heula yuk. Naon emang? Mang asak sangu da lahar heula. Ben bagi bae. Heuh geura ka ditu ge. Dedek hudang heula tuh. Ui, mam heula ka ditu ge. Oh, di heulanya, Ya. Aldi, ayo mana? Ih, ayo emak pe omongeun, ongkon tah balik tapi Ya, bener geus keur heula ka heula ka ditu. Heula geuraan. Pusing kucing ke. Lauk nah geura ka ditu. di kos Nyaho. Iya, nyaho nisan heula mah di dieu kedeung sakedeung bae sakedeung. Sakedeung. Lila di dieu. Lila, naon emang emak? Teu atuh karak main ka mana bae. Ih, lain mana naonan eta mah? Iya tuh itu mah kenalan atuh tara biasa manggi maneh Lain gitu iya sana beda. Jika nama tanya nih namanya. Ada sieun mak Sieun kunaon jeung mama jojong bet. embung rada sieun jeung mama di dieu mah. Iya Ini teh lah ka dieu lah. ka mana? Bung, sieun. Atuh mah tinggalkeun. Geus. Heh, Abang. Ish. Abang. Abang. Heuh.
Neng. Action. Pusing boga anak, ngedul-ngedul teuing awewe ge ampun. Aya sakalina ngumbahan. Action. Pusing boga anak hiji paraon ku kabina-bina ku ngedul. Aduh, aya sakali daek bebenah ngumbahan pake kenceng bolong. Aya daek naher cai. Kusa masih balik. Oke. Action. Teh, emang tuh boga kaisin boga mau ke situ. Mau sih nama kos rumah haji. Atau itu kos cerewet lah. Kos preman ya kos itu. Emang kos gitu mah orang mah. Action. Teh, tadi nu marah-marah ka teteh. Tah. Mang Panju. Mang Panju. Kamu ge teteh lain. Action. Ngajelaskan. Action. Emang bener Aldi Adi tidak.